Sampurasun. Tepangkeun wastapun Sovietes Jatunisa nomor patandang MR011. Tahun Gilang Febriansyah nomor JR11. Wisata edukasi teh lain saukur hiburan jeung liburan. Tapina kangge ngagali ilmu ku cara nyugemakeun. Ieu kota Garut nusok disebat kota Intan teh ngagaduhan Taman Marga Satwa Cikembulan. Ayana di Kampung Jati Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat. Ieu tempat teh dijadikeun sarana edukasi jeung Taman Budaya Kabupaten Garut sangkan loba wisatawan nu datang. Taman Marga Satwa Cikembulan teh ngabogaan rupa-rupa sato nu lobana kurang leuwih aya 108 spesies. Ieu 456 spesies sapartos manuk onta, sero atanapi berang-berang, maung Sumatera jeung sajabana. Di Cikembulan teh teu ukur aya sato, aya oge fasilitas lainna saperti musola, restoran, oge area ulina barudak. Cikembulan ngabogaan primata satwa anu kakoncara nyaeta si Amang Oa ti Sumatera. Nu kandangna aya di tempat terbuka jeung boga sora anu khas. Kulobana sasatoan nu aya di Taman Marga Satwa Cikembulan, eta sato teh kudu dipiara jeung diawas sabener-benerna supaya sato teh karawat jeung teu kabur nu bisa ngakibatkeun wisatawan nu datang jadi sakedik. Kudu dibewarakeun oge ka para wisatawan ngeunaan etika datang ka ieu tempat supados nyaman boh keur urang oge keur satona. Simkuring siap tandang di Nararaga Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupaten Garut tahun 2022.